Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Salasa kaping 26 Mei 2026. Masih dina surat Al-Mu'minun ayat ka 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza mangka di mana-mana nufikho ditiupkeun naon fisuri sangkakala tiupan anu kadua tangtos nada tiupan nu kahiji mah dimaotkeun sadayana ieu tiupan kadua dihirupkeun deui saterasna fala angsaba teu bakal aya angsaba pertalian dulur pertalian nasab pertalian bapa indung anak jeung sajama terputus waktu sarita mah teu aya anak teu aya indung teu aya nu dibanggakeun anak jadi pagawe atawa indung atawa bapa nu jadi raja sadayana ge terputus hubungan antara keluarga kecuali syarif sareng sayyid saterasna bainahum di antara manehanana yauma idin dina poe eta poe kiamah wala yatasa aluna henteu bakal aya silih tanya kumaha damang di mana lemur sabaraha hiji incu didamel di mana moal nanyakeun kitu sabab bancang pakewuh ku fanik dina eta poe saterasna paman sakulat mangka sing sahajama sakulat anu berat mawazinuhu mijan timbanganana hu itu jalma-jalma berat kunaon ku timbangan kahadeanana ringan timbangan dosana faulaika mangka itu jalma-jalma humul muflihuna eta jelma-jelma kalebet jalma-jalma anu beruntung jelma-jelma anu pinuh ku kabagiaan sabab berat timbangan kahadean ringan timbangan dosana sabalikna waman khofat mawazinuhu jeung sing sahaja mah khofat anu ringan enteng mawazinuhu mizan timbanganana hu itu jalma-jalma timbangan kahadeanana berat dosana faulaika maka itu jalma-jalma alladzina tegasna maranehna ulaik khosirun ngarugikeun angpusahum kana dirina maranehanana dirugikeun ku dirina sorangan naon balasanana fi jahannama eta teh dina neraka jahanam dina neraka jahanam khaliduna anu langgeng saumur-umur sanes 100 200 tahun tapi saumur-umur ya Allah kahade meungpeung aya umur sasaeuna sok urang mangfaatkeun bisi kalebet jalma-jalma anu khaliduna dina neraka jahanam a'udzubillah saterasna talfahu tuluy ngaduruk naon neraka jahanam eta wujuhuhum kana beungeut-beungeutna jalma-jalma anu doraka narun tegas naru tegasna neraka jahanam wahum bari itu jalma-jalma fiha dina eta neraka jahanam kalihuna dina kaayaan cacat mukana serem mukana sabab kaduruk teu aya bentuk muka kehalusan saeutik ogenan cacat pinuh dosa saterasna kapareh dia jadi upami tos cacat kitu ge disaekeun deui diduruk deui dicacatkeun deui disaekeun deui terus bolak-balik teu aya lirena saterasna alam takun nah anjeun teu bukti maca kana naon ayati kana ayat-ayat kami tutla anu sering dibacakeun alaikum ka anjeun kabeh para sahabat para rasul para ulama kiai macakeun kana ayat-ayat Quran tapi nah teu didengekeun ku itu jalma-jalma fakuntum mangka bukti anjeun biha kana eta ayat-ayat Allah tukadzibun anjeun kabeh ngabohongkeun teu percaya sehingga kengeng siksa di alam akhirat qalu nyararita itu jalma-jalma anu doraka anu kafir Rabbana duh pangeran abdi golabat tos nguasai ka abdi hawa nafsu abdi alaina ka abdi sadaya siqwatuna kana abdi nyieun kajahatan nyieun doraka ka Allah sehingga abdi dikuasai ku hawa nafsu abdi wa kunna maka bukti abdi jeung bukti abdi sadaya kaumadzolin
jadi kaum-kaum anu dolin anu sesat sehingga manehanana terjerumus kana jurang kehinaan nyaeta neraka jahanam. Robbana duh pangeran abdi sadaya akhrijna kaluarkeun abdi tina minha tina ieu siksaan neraka fa in udana mangka lamun abdi dikaluarkeun atawa lamun abdi kapungkur kembali tangtuna abdi fa inna mangka abdi sadayana dolimuna kalebet jalma-jalma anu dolim. Jadi lamun manehna dikembalikan kana kadunya oge pasti kana jadi jalma dolim deui anger sabab manehna mah kembali kana jalan kesesatan kembali dikuasai ku hawa nafsuna maka di dia disebutkan fa in udna mangka di mana-mana lamun dibalikeun abdi sadaya fa inna dolimuna tangtuna abdi anger bakal jadi jalma-jalma dolim di dunia nah tah kitu jalma-jalma kafir mah lamun menang kesenangan lamun menang kaenakan atau menang hasanah manehanana sok jadi jalma dolim. Barakallahu li wa lakum mugi aya manfaatna insyaallah patebang di dinten anjing dina waktos anu sami. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.